Para wargi kaum muslimin anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Beres pemuda anu kadua nyaritakeun amal solehna, maju pemuda anu katilu. Bos ieu mah. Cek pemuda anu katilu, Allahumma sta'jartu ajra'a wa a'taituhum ajruhum. Gusti, di kaula loba tukang kuli, anu kuli ngarambet, kuli ngored, kuli macul, kuli tandur, kuli namping jeung mopokan. Pokona mah sagala tukang kuli aya. Setiap minggu kaula ngulieun tukang anu saanu, tukang anu saanu, tukang ieu sakieu, tukang eta sakitu. Ghairu rajulin wahidin, anging aya hiji tukang kuli, batur mah di kulian, manehna mah kalah euweuh. Ceuk eta bos, ieu duit tukang kuli rek dibikeun jalmana euweuh, rek dititipkeun sieun teu nepi. Rek didahar ku kaula geus hak batur, geus hak tukang kuli. Ceuk eta bos, pasammartu ajruhu, rek ngabalanjakeun kaula ka eta duit tukang kuli teh, ceuk si bos. Pikirna ku si bos rek dibalanjakeun eta duit teh, dibalanjakeun kana domba, sapi, munding. Bisi akhir baring tukang kuli datang, ku kaula tinggal nuduhkeun, nya we, sapi geus anakan, domba, munding geus anakan. Tahun demi tahun, ceuk bahasa urang mah, ceuk tukang kuli ieu boga duit. Ceuk tukang kuli, kaula teu boga duit. Pernah kuli di hiji bos, ceuk eta tukang kuli, "Ya Abdullah, adi ilayya ajri." Abdullah, kaula baheula pernah kuli ka anjeun. Batur mah di kulian, kaula mah balik. Mana kulian kaula? Puguh we, cek si bos teh, "Kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqar." Tuh, naon anu katingali ku anjeun di kebon. Eta tukang kuli ruas. Cek tukang kuli, "Lah la tasji'u bi." Bos, anjeun ulah guguyon ka kaula. Cek si bos, "La astaji'u bika." Kaula teu guguyon ka anjeun. Nya akhirna bos ngabejakeun lalakonna model tadi, dibejakeun lalakonna ku si bos tadi teh. Jadi bahwa hasil tina kulian eta tukang kuli teh ku si bos teh dibeulikeun kana sapi, munding jeung sagala rupa ingon-ingon, gitu. Dingu. Sanggeus kitu eta tukang kuli, fa akhadahu kulluhu, digiring kabeh teu disesakeun hiji-hiji acan. Digembol jeung waduk-wadukna paribasana. Akhirna eta tukang kuli jadi beunghar ngadadak bahasa ayeuna mah OKB gitu. Jadi beunghar ngadadak atuh domba sapasiran, munding sapasiran, sapi di sapasiran, kabeh dibawa eueuh nu nyesa, ceuk paribasana digembol jeung waduk-wadukna. Atuh ngadadak jadi beunghar. Simpulna para hadirin, ieu bos arek kulieun ka tukang kuli, ari tukang kuli teh jalma miskin, tukang kulina teu aya. Tuluy dibalanjakeun, tujuanana eta si bos model kitu teh hayang ulah kaasup jalma anu ngagagabahkeun kana hak fakir miskin. Maka eta bos ngangkatkeun dua leungeunna bari ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'i wajhika fafarjun anna ma nahnu min hadhihi sohro." Ya Allah, mugi Gusti mun amal abdi eta alus, semata-mata abdi ngalak kana kariduan Gusti, Gusti abdi kaluarkeun tina ieu petaka. Beres ngadoa kumaha para anak gubrag eta batu ngageser anu tiluan akhirna bisa kaluar, bisa salamet tina eta jero bruha. Para hadirin kaum muslimin anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulanana
Tina ieu kisah bahwa di awal kusim kuring tos dicarioskeun bahwa amal soleh urang sadayana asalkan ikhlas. Tong hariganing di akhirat, di dunia kene oge bisa nyalametkeun. Tah contona seperti budak pemuda tadi nya. Nu hiji nyaritakeun amal hadena alus ka indung bapa. Kadua nyaritakeun amal solehna kusabab lumpat tina maksiat, lumpat tina dosa gede. Katiluna amal soleh teu ngagagabahkeun kana hakna fakir miskin. Walaupun manehna beunghar, walaupun manehna loba harta, tapi tetap amanah ngajaga kana hak batur. Eta kabeh bisa nyalametkeun malapetaka anu terjadi ka manehna nyaeta kakurung di jero guha, lawang guhana anu katutup batu. Wasilah nyaritakeun amal solehna akhirna nu tilu urang pemuda teh bisa salamet, bisa kaluar ti jero eta guha. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.